Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika yaqulu kudadab ing dalam mangkono wa fi dzalika lan iku dadab ing dalam mangkono mazkur yaqul mujabidu ya Umar bin Sa'ad Partawil faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun lanzil lamul karai maniyati warji masman bikotli Husaini lanzil yati menggankan insun karai yang kerajaan negara raya lutai negara yang yati ikukan dan Arab-Arab bening isud wajibulan balik insun mazman menekan doraka menekan dosa bikot Husainin kalawan ngebunuh Sayyidina Husain antara neruskan lu kemari anak ayah kabang boy ku pemerintah sehingga dijadikan pemimpin Umar bin Sa'ad dijanjikan bakal dijadikan Raja Madinah Rai di kota Rai. Akhirnya manehana siap untuk membunuh Sayyidina Husain. Ajangan nyanyi lanzilamul karai yakti kaulah menggon di negeri Rai di kota Rai sebagai raja. Warai itu maniati dari kota Rai tanu daerah para kaulah kajenting aing mangabunuh Sayyidina Husain teh asal jadi raja baik. Warju tapi sanggeus nagukula dibunuh kuring babalik penuh dengan dosa kusebab mata ini kusebab ngabunuh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh ku ngaran Umar bin Sa'ad hanya karena hayang jadi pemimpin. Mentege pokok pemimpinan ada jahat anu luar biasa. Apapun yang terjadi kepemimpinan penting aing jadi gubernur. Jendeng aing mah kajen kumaha ge usahakeun Gus ya. Aing mah jadi gubernur. Duit ku aing diambalayakeun. Kieu nu hayang umrohkeun. Nu hayang mobil bare ustad. Nu hayang ngabangun pondok itu penting aing jadi gubernur. Ulah eta bila perlu bunuh Gus ya. Masya Allah lain kuari baik iya baheula tah Umar bin Sa'ad tekos gitu Masya Allah karim sehingga Sayyidina Husain cucu daripada kangjeng Nabi bunuh kujan hanya semata-mata ingin jadi gubernur di kota Roy di negeri Roy atuh cacak baheula kos itu tuh komo kuari nu mantak ge beuh deres tah mun dibere mobil mah hanya supermi saja ngegila Masya Allah duit seberapa duit tuh di mana seberapa ribu belah dia tuh 20 beda-beda kan nu di dia kelurahan mana 10.000 tangkorak sih yang ngomong tuh nu di dia 20.000 aduh ya itu ini sabaraha miliar sabaraha puluh sabaraha ratus miliar disebarkan nu penting yang jadi gubernur nu nyogok jeung nu disogok iya insyaallah di akhirat bakal ditempatkan alhamdulillahirabbil seriti ulah jauh meureun sekitu we pokona mah teh bersih ulah diajak-ajak hirup teh kudu ngatur sing hade lantaran kapelag batuloku tulang nu gede komo geus kolot mah tinggal salenggah dua lenggah heundeui ka kuburan sing hade sing rapi besi bae ku sebab sakitu jadi mamala rugi anak orang geus salat tingongora puasa tingongora geus diistighfaran di deket akhir hayat calengkah dua lengkah deui dibendu ku Gusti Allah sing hade kaharepna sing hade jasa kaharepna ulama urusannya jadi gubernur jeung henteu na teh urusannya tapi urusan urang jeung Gusti Allah sing hade aya nu ngomong kiai teu kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mereka urang kok make diharamkeun eta mah kieu cuma cekna kudu ngaji deui atuh kajen aing kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge
ayo teh kiai nu ngomong gitu kadang ngikut ceuli aing aja teu marah teh naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantrenna deulekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat deulekeun geus aya sia nita ngaji deui ka aing mah geus deulekeun deukeut kiaina ge teu jauh deulekeun mah pokona mah jadi itu kadang aja saja kecil kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira orang mah dibere atuh nu kira hadeui sakian nanti oh masalah bila perlu minta deui sa ka ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna deulekeun bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh ji emang teu kumaha kitu aya je kiai ngomong kieu kabari mah cenah ngaji lobaan kiai 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku aya hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal geus karasa encan kebal menurun sakinna tina 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bogan saha di bendu ku Allah teh geus aya keneh aya deui nu ngomong ku ari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna mah nu ngaji mah arayangan kulana dibere sangeut ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah ai kamari milihna ka sa ayo sia zirawan sia bendu Allah ngeuna sia dibere duit deulekeun balukarna mentak kula mah bawel ge kajian aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu satiga-tiga cak ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeuleu ku mata urang acak-acakan kiai teh masya Allah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koneng teh sing hade teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal bareu aing greget ka kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didenge cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon sarekanan aing ku sia di jauh sadaekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura ngomongkeun aing teu nyeuri satika-tika can geura modal sia ku aing diunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengembang pondok pesantren ajur kunaon siatan ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masya Allah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siatan ngomong aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut marasub Golkar ajur di Bandung marasub Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjana nyanana teu ngarasa nyeri atuh nyanana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceurik duh cenah kiai ulah duh mobil ka mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak ieu cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in maka ngarupakeun ya widu saya alaihi ngadaze Husain alaihi ngadaze badayaku
maka ngarupakeun ya umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngatasi Husain obo alaihi nu kang den lanat asada tadikin kalawan sangat-sangat ngarupakeun wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara raping Husain wa dia tarik ingkang mertalakan inda dalam nilan qatalahu yaumal jum'ah tekamari yang tamateni lain Husain dalam dina Jum'ah wakila yaumaz sabti al-ashir minal muharram dan mengucapkan apa yaum sabti dalam dina sabtu kang kaping 10 saking Muharram. Wa qala Ibnu Abdul Barri lan wajasaba Ibnu Abdul Barri wa qila lan dan ucapkan apa yaum Ahad dalam dina ahli ashrin madaina minal Muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan Muharram binaudin minadil Kufah kalawan panggonan kang tetep saking tanah Kufah yuqalu lahu Karbala kang den arani lau kadua del Kufah Karbala wa yurab wa idun butufilan den kinawaruhi ardin edang meninggalwan tanatuf alaihi jubatun min khuzin dan ikut tetap ingatasi Husain utawi jubah kang tetap saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Husain iku anak lanang 50 tahun. Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain. Baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain. Memantak tabayyaku alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup diantara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nyana ngabunuh ke Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain mah penerus Kanjeng Nabi tapi kunyana dirarat kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain kumane anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan anak Golkar mah mutuskan perjuangan anak tuang jelemana mah henteu tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu pengawana tadi bunuhna ieu umal jumati cenah kiai digegel loba urang Golkar kadang-kadangan ya umal cenah mau ngaji deui minggu halus bari itu sia malur tuh kudu ngaji ka dia jangan baris Golkar deui apa korupsi na babarengan kan cenah kiai nyan lain nyan deui aing greget jasa atuh guru aing ge di ditu hiji pan beunang ku Golkar masyaallah salah sahiji guru di Garut aya nu hebat jasa beunang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ka ditu dibangunkeun ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jenteu kajen teh sacablakna ngomong sia ka aing yang greget boga sia Golkar kabeh lah pokona mah geus eueuh Golkar mah tanggal caringina geus acak-acakan gua mah diangkat deui ka Burijal ya umal jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila ya umal sabtu cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu boron ta Golkar ta minal Muharram kan jadi kuas kieu teh cenah cek sakal mah poe Jumat terbunuhna cek sakal mah poe Sabtu cek sakal mah poe Ahad masukul ma baina minal Muharram di hiji tempat di mana min ardul Kufah disebut Karbala ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain menang terbunuhnya Sayyidina Husain geus teu kajagaan ku tentara pokona asal haul Sayyidina Husain di Karbala jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran
disebut wa yurafu ayadon dituf waktu dibunuh nyana make jubah min khazidakna itu sutra buatan negeri dakna umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib ka para syarifah sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.